Wahai manusia-manusia cek Gusti Allah di dunia umumna sadunya khusus nama ahli Mekah termasuk Indonesia lamun umum. Hei manusia-manusia can jelas itu ya kajelema anu nyari cingan bumi jeung imah anu kokoh beli imah teh lain sakadar puluh juta ratus miliaran kadituna bahkan belas miliar puluh miliar bahkan lain boga imah na hiji ya urusan imah geus masalah geus ieu kalakuan kuari cara ricing di bumi Allah kalakuanana maling korupsi zina judi bahkan teu percaya ka pangeran bahwa nu nyieun langit bumi teh Allah can jelas itu kajelema nu eta mibadi hilak ahliya sabada dirusak ahli-ahli nu balaheula awas make teh dijadikeun iboh